Bosen. Tepangkeun wasta abdi Febrianti Fatimah, Nur Api Palusmana, Revi Amelia, Hujatun Nihayati, Risma Julianti, Roni Kumalasari, sim kuring sapara kanca di kelas 10 APHP 2 bade mintonkeun kaulinan barudak Sunda nyaeta bebentengan anu dipimpin ku Ibu Resa. Itu si Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pep? Aduh bosen euy. Urang amang hayu. Emang naon? Urang amang bebentengan. Kumaha bebentengan teh? Eta nih. Bebentengan mangrupakeun kaulinan anu dimainkeun ku dua kelompok. Anu masing-masing diwangun ku 4 sampai 8 urang. Masing-masing kelompok milih tempat salaku dasar. Biasana tihang, batu, atau tihang salaku benteng. Ayo atuh, tapi ajakan heula barudak. Oh, hayu urang ajakan heula barudak. Ayo atuh. Iya barudak ya. Ya naon? Urang amang bebentengan hayu ah. Ayo atuh ya tuh. Ayo. Ayo tuh. Bosan ya.